Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco dina dangat ayeuna urang medar di Carapon tina majalah Campaka nomor 28 tahun 1860 genap. Carpon anu baris kapidangkeun judulna Buka Rahasia. Ieu dianggitna nyaeta ku Redi SK. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Geus saminggu Riswanda salaki kuring suwung di imah keur ka Jakarta nguruskeun kaperluan pausahaan. Upama manehna keur parang ninggalkeun kuring kakara bisa ngarasakeun kumaha gedena kacinta, kanyaah sarta kasabaranana anu memangan karasa ku kuring sorangan. Jabati kitu teh sok ngarasa ti isieun deui. Seperti ayeuna kacida ngarasa cuang cieungna karasa pisan kosong jeung no gencangna hate asa jarawuh paninengan, malah imah oge asa taya dangiangna sabab biasana mah wanci kieu teh manehna sok geus aya di imah mawa ulin Rusti anu karek umur 1 tahun jangkap. Tapi poe ieu kuring ngarasa bungangang, ngarasa senang pinuh pangharepan baris nepikeun kakosong sarta kasono hate sabab ceuk manehna nya poe ieu pisan pidatangeunana teh. Ku sabab kitu poe ieu kuring ngahaja bebersih beberes ngarobah peta barang-barang atawa hiasan-hiasan sangkan leuwih pantes jeung sieup katempona lantaran kuring nyaho yen manehna gede pisan perhatianana kana kaendahan. Rusti jongjon dina bok ulin jeung boneka sobatna sedang kuring tonggoy meresihan figura gambar-gambar jeung foto-foto. Barang ceg kana foto basa papanganten sajongjongan kuring ngajengjen panon museur mencrong foto. Bari teu karasa pikir mah mimiti malabung nyoreang alam katukang anu kiwari ngalangkang deui dina ingetan. Barang jeung kelenengna sora loceng mega anu ngagayot hideung mimiti bocor teu kuat nahan pihujaneun. Caina geus rembes cuk celak beuki lila beuki kerep tungtungna mah salegana dayeuh tasik teh geus kasemprot embrat jagat. Sanajan tetela hujan meuni ngagebret tapi barudak tetep kalaluar bari jeung sabukuna. Tapi da teu ieu tuluy baralik anggur ngabeng-breng dina tembok sapanjang sekolah atawa sawareh mah ngagelak dina panto. Kuring oge pipiliweun ngajeten hareupeun bor bari melong ka jalan anu geus jadi jalan cai maklum SKP Tasik teh pernahna luareun kota malah di wewengkon pasawahan. Lah ku teu nganyahwankeun pisan kanu lapar hujan teh nya, ceuk salah saurang murid kuring ngomong sorangan. Sabar tia, kuring nyarita kitu teh pangangguran ari hate mah akur pisan jeung manehna. Bongan keheul tia mah Bu, eta ari neng loceng ari bereg hujan. Nya gundukan babaturanana anu pagelek-gelek nyaritana kitu teh bari mubus ka tengah-tengah keneh. Kuring saukur seri sorangan terus diuk maksud teh rek nandaan rapot ngirit-ngirit pagawean di imah bari ngadaguan hujan raat. Kujong jona nyabak gawe teu kanyahoan hujan mah geus ngeletikan barudak geus corengcang di arakutan tukang beca anu harideng marapagkeun barudak sakola upama keur hujan malah guru-guru mah geus eueuh iwal kuring nu dibaturan ku tia. Sanggeus rengse pagawean anu teu kungsi diberkat ka imah tuluy buku-buku teh diasupkeun kana lomari ngan ari nu tia mah song dibikeun ku tia ditampanan sarta dibuka semuna marah main nandakeun yen hatena ngarasa sugema da nyana rapot tia teh panghadena di kelas eta mah. Tos siang pisan geuning tia, yu urang ngeureuy da tos raat ieu ngan ieu konci sanggakeun heula ka Mang Udin. Cukuring ditah nganterkeun konci ka gandek sakola. Sajigna tia ka Mang Udin geleser. Rag aya sedan biru eureun hareupeun sakola. Kawasna bae nu rek mapagkeun dulurna atawa kabogohna. Nu nyetirna rarat-reret nempuan sakola sarta getruk kuring padu tetep sentug. Siak. Tah anu sesentugan dina jajantung teh turun kana hate. Rei naik deui kana beungeut munggah panas karasana.
Kuring usahakeun diri sangkan manehna teu awaseun kana perubahan roman kuring. Gerung, gerung sora sedan nu diparkir di barengan kunyiakna angin nu mimiti nurunkeun deui Cihujan korotok persenelangna dioper. Kang Ris, ieu tia ngagorowok ti pipir. Sedan biru teh eureun deui malah mundur saeutik. Selang naon heula atuh tia teh? Sanes geura euy. Apa sareng mamah dedepeun ceuk manehna tina jero sedan. Kapan hujan? Nah di pataruman teu hujan kitu Kang Ris. Manehna ngareret ka pelebah kuring jeung tia hate karasa ngageter deui. Ayeuna sedan biru teh asup ka pakarangan sakola geus aya hareupeun kuring terlangsung tia asup sarta langsung ngaharewos meuni nompo kana ceuli manehna. Pek bae ku tia isin Kang Ris mah bilih teu kersaeun. Bu, tia ngagegero ka kuring. Kadia wae sakantenan bilih kabujeng sonten sareng ieu bilih hujana lami. Nuhun tia, keun bae ibu mah engke ti pangkar. Mangga bae tia geura euy bilih apa mamah dedepeun. Sanyana kuring ngarasa atoh diajak ku tia teh lain atoh dumeh diajak kana sedan atoh teh ku asa kabeneran keur teu kaimpungan ku duit da puguh kana beca mah tangtu saanuun tapi ari rek milu edas asa era kudu nyekel setir. Sumuhun Bu, saya nama sakantenan wae dagening ieu tos majang kasonten manehna nyoba-nyoba nawarkeun jasa. Kuring tetep mugen ku kabodohan sabab teu nampa pitulungna anu sanyana mah kaayaan kuring teh tulunganeun nya kudu boga duit teh sedang hujan beuki ngagedehan deui. Tapi lila-lila mah kuring teu bisa nolak sup bae kuring asup tina panto tukang anu geus dibukakeun ku tia sarta saterusna tia marengan kuring di tukang. Geleser sedan teh kaluar ti buruan sakola ninggalkeun Mang Udin nu keur ngoncian panto. Bu, napangkeun ieu teh pun lanceuk nu pangageungna anjeunna kuliah keneh. Upami lulus mah taun payun teh tos kedah kaluar tia ngenalkeun lanceukna kalayan daria pisan. Tadina mah kuring hayang nyarita tapi barang cengkat kuring padu tetep dina kaca luhureun setir atuh piomongeun teh lusles harita keneh. Kuring tungkul bari ngusap Cihujan na tarang tia. Teu kengeng didangu Bu, tia mah biasa sok ngaco manehna nempas bangun eraeun. Kang Ris, jajab bulina heula ka Jalan Mayor Utaria nya. Dupi nomorna nomor sabaraha Bu? Kuring ngajawab saperluna lain pedah embung cacarita jeung manehna teuing kunaon atuh kuring teu nyaho tapi awahing ku era meureun da eta manehna make nyebut ibu sagala. Rag mobil teh eureun persis hareupeun imah lanceuk kuring ngahaja nganuhunkeun teh keur di jero keneh da ceuk ingetan ari kudu ngomong nangtung di luar mah kuriak bayaran cucut. Tia mukakeun panto jut dereg-deg kuring lumpat bareng jeung ngagerungna mobil nu narajang ngalawan hujan. Ti harita meh unggal poe manehna nganteur atawa mapagkeun tia malah wawawuhan kuring jeung manehna oge geus bisa disebut loma. Komo barang manehna geus wani nyebut ngaran mah kuring teh asa ngarasa conggah pisan. Hiji peuting kuring ngaherang mencrong da langit bari nyenyakel surat tiris Wanda nu dipihapekeun ka tia. Lain dengan ukur netep la langit baik tapi jeung mencrong pikir nyoba-nyoba neleuman puseur hate. Nah geus aya rasa bogoh ka manehna teh atawa acan. Ku kitu mah tong boro manehna dalah kuring sorangan oge can bisa nangtukeun kumaha anu jadi kaputusan hate. Nilih kana kaayaanana mah asa teu kudu embung sabab kolotna jalma ngarti bisa nyaluyukeun adat jeung kamajuan zaman oge kaasup jalma aya da boga pausahaan sagala. Sanajan upamana teu jujur kuliahna manehna bisa digawe di pausahaan kolotna tapi pikeun kuring mah asa teu merenah upama cinta ukur diukur ku wujud kadunyaan. Teng Solasarenro geus ngilingan yen geus jam 1 tapi kuring can bisa keneh nyieun putusan nu nya mah kalah ngarasa rieuh. Hawa tasik nu geus panas upama dibandingkeun jeung Bandung.
beki panas karasana ku golongan pikiran. Kuring nyileuk keneh pipikiran ngalayang ka tukang. Ingat keur waktu kuliah di Bandung kota endah nu boga sajarah nu nyambuang ka mancanagara sarta kungsi jadi puseur dayeuh Asia Afrika. Tapi pikeun kuring mah Bandung teh kota nu mawa doraka nu mere wiwirang nepi ka kapaksa ninggalkeun kuliah pindah ka dieu kulantaran ngarasa teu kaduga hirup di Bandung. Isuk poe Minggu upama perlu tenan naon hudang barang oge penting ieu kudu nyieun putusan jang manehna. Tapi naha kira-kirana bisa dipake nyaluuhan jeung naha moal ngulinkeun kitu? Atuh meureun aing teh nipu. Terus terang bae kitu naha moal melik ngewa upama di bejaan. Tapi lamun bener-bener cintana suci jeung jujur sarta nyaho ajen jeung rasa asih nu sajati, manehna teu kudu ngambek atawa ngewa sanajan ngaburungkeun maksudna oge. Perlu di bejaan sabab nu kuat teh lain ngan kasius kelai bae tapi oge nu kaduga nembrakeun kasalahan-kasalahan atawa kakurangan-kakurangan sacara jujur anu aya dina dirina. Kitu ceuk pikiran teh. Butrut kuring nyieun walonan anu maksudna ngangkir manehna sabab hayang ngobrol heula samemeh mere putusan. 3 poe ti santasna ngirimkeun walonan manehna datang nepungan kuring. Sudah teh parantos katampi Lin, manehna muka carita sanggeus ku kuring ditampa sakumaha ilaharna nu narima tamu. Nuhun, nanging punten teu acan tiasa masihan putusan margi. Kuring teu bisa nuluykeun carita estuning heurin kuletah teh sanyana jeung piomongeun anu geus dientep ti anggalna teh ari geus tepi kana waktuna kapake mah lusles laleungitan. Manehna ge taksiran mah sarua bae jeung kuring da buktina teu buru-buru nyusul carita. Margi kumaha Lin? Panginten tos. Gebeg hate kuring ngagebeg tina teu nyana manehna rek boga sangka kitu. Is sanes kitu Kang Ris, nanging sateu acana masihan putusan teh Lin hoyong cacarios heula. Perkawis naon? Tembalna bari neuteup leleb pisan. Kuring teu gancang ngajawab anggur tungkul bari mamener diuk sedang ramo-ramo leungeun kuring manteng nyonyoo taplak siga nu milu mikirkeun pijawabeun. Kang Ris, urang kenal teh teu acan lami. Nah tos tiasa neuleuman sifat sareng adat. Atanapi naha tos uninga kana kaayaan Lin sateu acan urang kenal. Naha numutkeun emutan Kang Ris, Lin teh tiasa dipercanten. Lin, naha lepat Kang Ris ngadugikeun kareteg ati gerentesing rasa kalina sedengkeun Lina kagungan hak nampi sareng nampik. Sing percanten Kang Ris moal aral atanapi isin sok sanaos harepan hate Kang Ris mencog tina kanyataanana. Nanging sawangsulna upami Lin tiasa nampi binih kaasih kembang katineng sakantenan Kang Ris nitipkeun sagala kapercantenan. Kuring ngahulang sakedeung sanajan nyaho yen manehna tacan ngarti kana maksud kuring tapi bisa netelakeun yen maksudna kacida keuyangna. Maksud teh kaayaan Lin anu tos kalangkung boh bilih janten wiwirang sareng mata kaduhung di Kang Risna. Upami ahwal akhir ngadangu atanapi uninga kana kaayaan Lin anu salaresna. Anu tos kalangkung mah atos we da Kang Ris mah teu terang ieu sareng teu hoyong terang margi ayana rasa kieu teh saparantosna urang kenal. Nanging Kang Ris, kumaha upamina teh mah Lin teh randa. Lin, Kang Ris miharep Lina teh sanes didasarkeun kana rasa bogoh nu gampil leah upami mendak deui nu anyar. Nanging ku hal-hal anu dipibanda ku diri Lina anu cocok kana lelembutan, Kang Ris sama sakali teu ngemutkeun parawan atanapi randa. Margi menggah randa atanapi parawan mah mung dugi kana waktu ijab. Saparantosna ijab mah sesebatan parawan sareng randa teh teu aya.
Ari kaasup nusok gunta ganti kabogoh mah lain kuring oge, malah ti barang menang katugenah ti hiji lalaki. Nya kakara ayeuna pisan bisa deui narima cinta asih hiji lalaki. Tapi sanajan kitu kuring apal jeung teu weleh iatna kana sifat-sifat lalaki anu sok lumah lameh pangoloan. Lir upama hayam jago ngolo bikangna ku pakan. Kumaha Kang Riswanda? Kamanehna mah kuring ngarasakan dalepisan kepercayaan teh jeung ngarasa regreg sanggeus ngadenge kaweningan hatena. Ti harita hubungan kuring jeung manehna lila-lila tambah lana beuki dieu beuki geget, malah moal boa matak sirik nu narempo. Komo barang manehna geus boga maksud hayang ngadeukeutan kolot kuring mah atuh kuring oge beuki regreg bae. Dina hiji peuting ingat kaneh pisan malam minggu harita teh kuring geus nyanggupan rek datang milu nyaksian nita adina nu rek ngaresmikeun tutunanganana. Teuing jeung saha ngan cenah ka pagawe bank di Bandung. Sore keneh tia geus neang basana teh bisi kuring bohong cenah. Malah dangdan ge dibantuan ku tia da geuning sanajan biasa di samping asa karagok asa kurang itu kurang ieu dikabaya oge ari tempona peuting mah sarta ceuk rarasaan mah asa kurang pantes bae. Waktu aya klakson disada hareupeun imah kuring teh keur dangdak dengdek pupurilitan keneh hareupeun kaca bari nangkep bungkusan souvenir. Tah Kang Ris tos neang ceuk tia anu keur anteng mah pantes dangdanan kuring. Tia ka kuring teh istuning geus teu siga murid ka guru tapi siga kalanceukna bae jeung rada ogo deui. Kuring teu nembal ngan tuluy bae kaluar dituturkeun ku tia. Rusuh-rusuh teuing atuh Kang Ris, sangkilang sonten keneh isin di dituna lin mah. Supados salsewe lin sareng sakatenan panglereskeun nu nampi tamu. Bada pamitan kalanceukna bring kuring tiluan arindit. Kuring ngarendeng jeung manehna tia hidang cicingna di tukang bari nalekeum kana panyarandean antara kuring jeung manehna. Leungeun kencana nyakel tak-tak kencak kuring sedang nu katuhu mun tangan tak-tak lanceukna bari hayoh noroweco ngagonjak kuring jeung manehna. Demi anu digonjak mah saukur silih leret silih pelong bari silih berean gelenyu imut nu matak jadi samara kanyaah tea. Saha atuh jenenganana calon tunangan nita teh? Kuring penasaran hayang nyaho. Tapi nah kunaon ieu angan manitu tunggulan kieu? Numawi ku Kang Ris diteang oge nyaeta kumargi bade ditepangkeun sareng supados lin ngiring nyaksian. Sumuhun kapan ieu oge bade? Namatak naon upami Kang Ris nyembatkeun jenenganana ti ayeuna? Ti kaanggangan geus kaciri lebah imahna marak bak caang. Angan beuki ratug awak ngadegdeg siga kasima mang pirang-pirang pasang panon ting perelong ka pelebah kuring. Komo barang jutina mobil sarta dikaleng ku manehna mah munggah rame ku sora nu dedeheman kawasna bae babaturan manehna atawa adi-adina. Kuring geus teu kaduga nyangkatkeun beungeut-beungeut acan malah ceuk babasan mah lempang oge asa nincak asa henteu. Barang bus ka imah kuring langsung dibawa ka kamar nita bari ngadangdanan kuring nanyakeun deui ka nita ngaran calon tunanganana tapi manehna oge teu ngajawab basana teh. Lah isin ceulin engke oge uninga ieu. Beres nit cuk sora ti luar bari brai mukakeun panto ari sing horeng teh buganda indungna. Enggal gada tepangan tamu itu tuh Kang Agan oge tos dipayun. Waktu ngadenge kecap Agan angan ujug-ujug ngageter. Hate ngalapar sakujur tangtung getih asa ngagolak daun ceuli karasa pohara panasna rek kaluar ti kamar ngadadak mandeg mayong mangsar mingsir ngarasa sieun jeung rewas kabina-bina. Sanggeus kuring kaluar teu kanyahoan ti mana jolna nita teh geus aya nu marengan. Nya ieu geuning saha nya? Dah teh mah asa-asa wawuh tah ka jalma eta teh tapi na di mana aing kungsi panggih jeung jalma eta? Nah teu salah kitu panon aing teh. Hate kuring nanya diri sorangan sedang panon tetep mureleng netep nonoman nu marengan nita. Tapi barang geus sidik tenget geuning, ya Allah, Gusti Pangeran, kuring teu kuat nuluykeun lengkah tuur ngalaketei leuleus.
tetenjoan mimiti kararoneng sarta asa sagala jaradi dua katempona leng bumi alam asa muter asa genjlong karasana kuring geus teu kuat nahan awak soloyong keduk kuring nalekeum kana tembok satuluyna mah teu inget jeung teu nyaho kumaha kaayaan diri kuring harita inget geus aya deui di kamar kaganggu ku nyecepna pangompres jeung mabekna bau kolonyo nu nyocokan liang irung munggah teu puguh karasana kuring keur pada ngarariung pada marencetan manehna oge aya gigireun bari nyekelan leungeun kunaon atuh lina teh teu damang naon nu karaos surbu ganda naroskeun panyakit kuring henteu mung ieu teh kiat ku puyeng sareng lieur jawab kuring kawas nu heueuh padahal hate mah ampun Gusti hanjakal aing ka dieu ari rek kajadian sarupa kieu mah sanggeus pikiran rada pulih deui harita keneh kuring minta dianterkeun balik dadaku ka kolot mah bisi kuring katutuluyan geus saminggu kuring teu ngajar sabab awak jadi gering nyaan sapanjang gering manehna meh unggal poe ngalongok bareng jeung Tia malah nita oge sok rajeun datang manehna mindeng pisan ngagulik sak nanyakeun naon sababna kuring tepi kakapaehan waktu nempo agan kuringan ukur mere jawaban jeung alasan anu kira-kira pikahartieun manehna tapi waktu ngadenge yen nita rek milu ka Bandung jeung agan kuring kapaksa balaka terus terang Kang Ris ayeuna lien ngaraos peryogi wakca nyingkapkeun rahasia hate anu salamina diheungheum ditungkus dibuni-buni nanging Kang Ris lara wirang tos kasorang ayeuna henteu kapalang kulin oge kaemut Kang Ris bakal bendu sareng jaheut manah reh tangtos ngaraos katipu eta mah teu langkung teh teuing kulin ditampi pisan reh rumaos sisip diri mugi-mugi bae tiasa ngajayit nita tina balai keelanan din kumaha ieu teh asa riweuh Kang Ris mah teu ngarti nah kunaon nita teh manehna nanya bangun kacida heraneunana barang breh ninggal agan dina wengi eta ngadadak katugeunah teh nyak serak deui dina emutan galo sareng kareuwas kawirang nyedek kana angen dugi kasesah ngambekan acan tepi ka dieu carita kuring kanteg lantaran karasa aya nu ngabenggol nyocokan ti koro sedang lalakon kuring jeung agan rajol narembongan deui waktu di Bandung linteh kantos tunangan sereng agan malah sepuh-sepuh ti ditu ti dieu parantos nangtoskeun waktos kanggo ngawitan tatahar nangtukeun tihang kahirupan nu baris diriksa dimumule serta dibayuan antara lin sereng manehna nanging kadarian sereng karegreg hate kalebuh ku katugeunah nu taya babandinganana cita-cita anu asal tadi diwengku ku janji pasini antukna paburantak teu sakara-kara agan megatkeun tali asih pangeureudeuh kalayan sama sakali taya alesanana Kang Ris saha pijalmianana anu mau ngaraos peurih saha pijalmianana anu mau raheut hatena ngarandapan musibat anu sarupa kieu Lin Kang Ris tiasa ngaragap katunggara batin anu karandapan kulina nanging Kang Ris tetap ngaraos bureng kana karempan lien kanita naon margina Lin Kang Ris lien sanes miberat agan nu kantos ngaruksak hirup lina menggah ku pegatna hubungan mah teu patos nyeri teuing pikir nanging Kang Ris agan teh kan hapunten lina Kang Ris kuring nyuuh kana dadana agan teh kantos nyesep madu sareng ngalanggar kahormatan lina jadi lina teh tos noda Kang Ris tos janten runtah masyarakat nu taya pisan pangajina ku jalan kitu demi kahormatan Kang Ris miwah kulawarga sadayana lin ikhlas pisan ngalepaskeun Kang Ris bada nyarita kitu daragdag kuring lumpat asup ka kamar serta tuluy mebetkeun awak kana ranjang ku kuring karasa aya nu ngusapan punduk tapi ku kuring dikepeskeun manehna teu eureun-eureun mepende hate tapi kuring kalah tambah nyusupkeun beungeut kana bantal tos Lin tos teu kengeng nangis da Kang Ris oge teu gaduh emutan naon-naon ieu
cenah perkawis eta mah ulah janten pamengan kana kamekaran cita-cita urang sing percanten Kangris moal langkung ngareksak hate sareng hirup lina sing sapertos biasa bae lin da mana kieu oge panginten tos nasib urang malah anggur mah hampura Kangris rehtos ngageuing ka nyeri sareng kapeurih lina sanggeus kitu kaayaan jadi simpe kuring ulisik tuluy rarat-reret manehna geus eueuh tayohna bae balik bingungeun meureun pada kuring teu daek nyarita korejat kuring cengkat noong manehna tina janela tapi geus teu katempo ngan tuluy bae kuring diuk ngadadapleu bari ngingat-ngingat deui carita manehna nu geus kaliwat. Ayeuna kuring geus jag-jag geus biasa deui ngan encan ari ngajar mah manehna oge biasa sok datang taya pisan robahna malah geus sababaraha kali ngajak ulin ka imahna tapi kuring can wani era bisi kolotna nanggap kuring. Hiji poe Sabtu kirawan Cihaneut moyan manehna datang nyamper ngajak lalajo penerjunan di Pangapungan Ciberem. Sabalikna ti Ciberem sanajan kuring teu daek kuring keukeuh diajak nyimpang ka imahna kuring kapaksa nurut. Nita ngabagiakeun tuluy nuyun kuring manehna nuturkeun siga polisi ngiringkeun sakitan ka hareupeun hakim nu keur ngariung mencerong neuteup kuring paneuteup karasa nancep kana hate kuring tungkul hate regag-regog mundur maju sieun reuwas jeung era galo jadi hiji salengkah dua lengkah tilu opat lima gabrug kuring nyuuh kana lahunan buganda bari midangdam ibu bapak sadaya-daya nyanggakeun samudaya kelepatan reh rumaos lepat wantun ngabobodo ngulinkeun Kangris sirah kuring karasa aya nu ngusapan tapi punduk karasa berat jeung tiis siga aya cai nyak celak sing horeng teh geuning nita oge cerik bari nangkep kuring megeus ieu ulah kieu eta bisi kadenge ku tatangga suruh paganda ngarepehkeun kuring nu keur paungku-ungku jeung nita. Geus lin geus teu kudu dipake cerik apa jeung emak oge nyarita jeung terang kana kaayaan lina sabab Rizwan geus popoyan ku apa emak dihampura pisan geus tong boga pikir naon-naon sabab dalah dikumaha da geus kajadian jeung ongkoh urang kudu inget yen manusia mah tempatna salah jeung seleh sakitu ge kacida untungna lantaran kalakuan agan teu mawa buah nu matak nembrakeun wiwirang. Celin ceuk Nita teu kinten ngaraos nuhuna rehtos dijait tina kakawasaan lalaki model agan. Tos Nit tong seueur emutan nu mawi cece terus terang oge ka Kangris awahing ku hawatos ka Nita keun weh cekap cece sorangan nu jadi korban kalakuan agan nu sanes mah poma ulah dugi ka karanjah model cece. Lin apa jeung emak oge milu atoh ku kajujuran lina anu nembongkeun ka wani kasantosaan jeung kagedean jiwa nu dipibanda ku lina satuluyna apa jeung emak geus badami lamun hate lina geus gilig bisa narima Rizwan minggu hareup apa jeung emak rek pangandaran ngadeuheus ka sepuh lina perluna rek mental lina kuring teu bisa ngajawab kajabati silih pelong jeung manehna bari teu karasa Cipanon mah mimiti rembas Cipanon kagumbiraan anu ngaregeregkeun pikir keur kitu teh did sora klakson dibarengan ku ngarayakna sora ban anu pagesrek jeung batu-batu karikil di buruan. Rusti anu geus curing haku kuring dirawu dibawa mapagkeun manehna ka buruan. Rusti anu geus ngaragah-ragah nembongkeun ka sono ku manehna dipangku celengok manehna ngagalentor Rusti cium kanyaah dedeh geget jeung asih hiji bapak ka anak. Tamat cenah pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.